Nah ku kituna ieu teu aya di jalan Pak. Lamun hiji daerah hayang diwangun kahirupanana nu sampurna teu aya di jalan. Kedah balik deui ka tatali paranti karuhun. Nu disebat tatali paranti karuhun lain memusyrikan, lain kakapiran, lain nu disebat balik tatali paranti karuhun teh balik deui ka nu tatali paranti kumaha karuhun urang ngawangun ieu lembur baheula Mandalawangi ka Mandalaan cipeun deui naon konsepna, Ngamprah naon konsepna, Padalarang naon konsepna, Cikole naon konsepna, Tangkuban Parahu naon konsepna, dibalikeun deui ka nu konsep awalna urang tataan deui tata ruangna, urang revisi tata ruangna supaya ieu pangwangunan cek bahasa ayeuna mah berkesinambungan. Sabab ngawangun lain jengeun urang. Kuring teu satuju pamarentah eksploitatif ngalaan duit jengeun pendapatan daerah teu satuju. Sabab eksploitatif jengeun pendapatan daerah ngaguna si ka alam, ngaruksak alam urang geus ngagebruskeun anak incu urang ka hareup. Tapi sifat urang heureut neundeun, heug urang teundeun dihandeuleum hieum. Hartina di ayeuna tata nilai pembangunan kudu balik deui ka leuweung handeuleum. Lamun leuweung handeuleum naon? Kudu balik deui ka melak tangkal, ngurus sirah cai, ngokolakeun pertanian, ngokolakeun peternakan, ngokolakeun perikanan. Pariwisata mah ukur hilir tinu produktivitas. Lamun gunungna diurus, sawahna ditata, kotana di berseka, pariwisata mah teu kudu promosi make biaya. Ayeuna mah geus zaman TikTok nyarita pendek jelema daratang komo geus tos geus ka mancanagara pan urang rek ka mana ulin ka Lembang, di mana Cikole. Kan ieu. Tapi kan orang kudu diimbangan, orang jeung ngarawat jeung ngariksana, ngajaga jeung ngariksana, ulah eksploitatif. Ieu nu dimaksud.